nu kalengitan emas bos jeung perhiasan mutiara dina kantong anu katuduh eta jelema Rudin mah kos kitu bae katuduh bae jelema Rudin mah katuduh bae nah lantaran manehanana deuk ditewak sanggeus ditewak deuk dipeupeuh kudu tadi teh takut kaela ulah main satuduh-tuduhna emang aya naon mun cak urang kieu bapak di mana abi di Baghdad cek mana di ka mana ieu abi di ka Jeddah di ka Mekah emang aya naon ieu bos ye leungit tas di tasna aya emasan jeung aya mutiaraan aju ieu leungit nu dituduh anjeun masyaallah cek nya atuh kumaha henteu teu bisa cek nu sejen eueuh deui jelema pangsusana jeung pangrudina ieu biasana nu susah jeung Nurudin ieu nu sok malik tapi anjeun teu iya atuh teu kula mangan sakieu nanti mau duit mau ongkos ke henteu kula mau tas henteu atuh nu aya bae di awak mun kula bener-bener malik atuh lamun henteu atuh banyak kula teu mau naon tatap ieu langsung nyana ka sisi setelah ka sisi nyana ngangkat leungeun deuleu langit terus tungkul deui kana telta cai tanggah deui ka langit tungkul deui mulai daratang lauk ditonton ku kabehan kuari sing alajrot lauk teh mawa mutiara kabeh dina sungutna jeung mawa emas mawa mutiara kabeh jeung mawa emas cokotan kumaha cet mus loba sakieu mana tadi nu leungitna cukup henteu sakieu teu kicep-kicep nya kieu bae wabehan kitu dah dibalangkeun tah cek manehna jadi ngaluncat nya kana laut leumpang di luhur laut plak sa eueuh wabeh jelema di kapal kaget saha eta jelema istimewa amat nah iyalah keistimewaan Abu Bakar Shibli datanglah ke Jeddah sanggeus datang ke Jeddah terus ke Mekah datang ke Mekah manehanana kapanggih jeung sababaraha jelema nu dongeng eta teh kacaritakeun ka Mekah ditanyakeun Abu Bakar kok bisa kos kitu kunaon jelema kabeh ge bisa kos kitu asal ulah hayang ieu nu mawa ngahalangan teh hayang teh bahaya ulah hayang jelema loba nu marere emas marere nanaon embung Abu Bakar teh embung lantaran tenar dibarere bae embung ajeuna mah diteundeun bae di dinya aya selesai nyana dek balik langsung ngagalitan sanggeus digali dek dikadinya kan cek pemikirannya lamun digali mah ieu dikubur bakal ditareangan ku jelema malah ge bae di mana manggih kali akhirnya balik ke Baghdad di Baghdad dibalang-balangkeun ku nyana ka Sungai Tigris kaduluan ku masyarakat kabeh aya nu wanita kiai mama atuh mending bagikeun bae ka masyarakat daripada dialung-alungkeun ka kali nya mama ge atuh pan teu mama teh kieu baheula nu ngahalangan wusul ilallah teh emas jeung mutiara kuari lamun dibagikeun nyana mapan eta masih jauh ka Allah mun dibere ieu tuh leuwih jauh sarua jeung mere racun mama nu mantap badik dibalang-balangkeun bae abeh jana ulah resep sakumaha ulah resepna mama oh ai kitu ona makanan geus balangkeun bae daripada jadi racun di dahar jadi racun dibalangkeun ka sungai kabeh tenang salat ngeunaheun cekna teu bogana naon urang mah beda lamun bogana naon ngeunaheun bohong eta bohong sabenerna macana nu mantak dagang supaya ngeunaheun we cenah salat bolsero oh ya Allah karim Masya Allah no hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kudu simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anukum maneh disimpen li anfusikum jang kepentingan maneh waktu di dunia duit disimpen jang maneh waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh
nu waktu di dunia besi disimpan jang kepentingan maneh, berbagai harta-harta jang kepentingan maneh, tidak pernah mentolerir urusan-urusan agama. Zakat teu dikaluarkeun ku maneh, hak-hak fakir miskin teu dikaluarkeun ku maneh, aya sekitarnya syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren bangsa teu pernah ditolerir ku maneh. Nah iyalah hada siksa ieu maka nastum di anfusikum warima kadoku sop icip-icip ku maneh ma kuntum taknizun. Ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan tah wari babales. Masya Allah. Inggis urang geuning ayat Inggis anu waktu ziarah ka Baghdad ka Abu Bakar Shibli berantakan kuburan sekelilingna tapi eta mah utuh. Begitu naik ke kuburan nu berantakan porak-poranda dikawal dijajab ku juru kunci, buka asup ka jero, masya Allah tiis eta kuburan sakit tugeh turun ka handap luhurna taneuh tapi tiis pohara. Kula nanya aya tiis ti mana cek kula ngan make bahasa Arab. Emang bisa ke ulah sok ngomong satu masalah. Jawa kaing itu percaya bae lah. Aku tanya. Tiis ieu ti mana cek jana boro-boro ente nu kakaraka di kami anu geus hirup di dieu sababaraha tahu. Memeh kabeh ge bila mana asup ka dieu tiis hese nyaritakeun ana. Eueuh anu nyahoeun ieu tiis ti mana? Tiis mah kos aya-aya. Masya Allah. Sebab naon tanu mantak tiis teh di jero hatena eueuh dunyaan. Di jero hatena bersih. Eueuh dunyaan sabah katul hiber-hiber aja. Eueuh dunya. Urang lamun ziarah tawasilaturahmi ka hiji jelema anu pinuh ku dunya hatena mending pinuh ku dunia bari aya jelema hatena pinuh ku dunia bari boga deres, aya jelema pinuh ku dunia teu boga ieu mah pan bahaya. Neuleuh motor aya di hate, neuleuh mobil aya di hate, neuleuh truk aya di hate, segala rupa aya di hate bari teu gableng. Tah eta gah hiji jeung nu kos kitu panas, ngarendeng jeung panas. Panas. Eta naon eta istri ka akhirat geus muntab di dunia kene. Ya Allah, ya Rabbi. Duh, Abu Bakar Shibli eueuh dunyaan nya nama. Kebenaran aya Khawaz. Ngaran Khawaz ziarah tadi. Begitu ziarah tadinya cek Imam Abu Bakar Shibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa urang. Tapi kula isuk boga kepentingan cek aya kegiatan ngaji di satu. Oh, aya kitu onam sabodok. Keluar teh bada Isya, keluar. Lewat sungai Tigris Baghdad. Tah, barang manehna kadinya geus rada jauh ti imah Abu Bakar Shibli teh sekitar bangsa sakilo. Aya maung. Oh. Ya Allah, ya Rabbi, cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik, koreng mau lompat jana. Balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar. Di tukang desa anu calanga teh mau. Dek lompat ka mana ya ai? Dek lompat ka mana ya ai ieu? Langsung bae nyana ngagerokeun. Ya Abu Bakar Shibli tolong abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang mah plek haju datang mah sakilo padahal naik naon teu ditanyakeun kaburu digegel maung siapa naik naon mama naik naon ka dia langsung dicekel celina maung ku Abu Bakar Shibli sia
geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu. Sia sok macem-macem bae sia. Ieu tamu aing ieu. Nu titah ngendongge nya embung isukan ngaji cek cenah boga kegiatan dicekel maung di kitu-kitu bangun kieu ampun ini sia. Nu saurang deui dicekel deui celina sia deui ileuneun. Hah? Kunaon sia ileuneun? Ampun da urang ini sia ini. Eta ki khawas langsung kieu bae nyekelan leungeun ke Abu Bakar. Ke kulit teu kaharti eta maung bisa tawadu di hareupeun mama. Bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon? Eueuh deui cek Abu Bakar. Ya rahasiana di jero hate ulah aya duniaan. Kabeh makhluk bakal sujud ka jelema. Namun selama di hatena aya duniaan sarua jeung maung. Sia resep dunia maung ge resep dunia. Sia resep dahar maung mah komo. Lamun geus teresep dunia, teresep dahar, teresep nginum, cak mau wah ieu lain hakanan aing cak cenah. Toh. Lamun neulah Haji Pendi, ieu mah ngaleuwihan ti aing cak cenah. Ieu mah bajingan ieu mah ieu. Ya Allah ya Rabb. Bakat cek Abu Bakar Syibli teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia. Lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali, ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali. Ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi wali. Nah ukuran resep jeung teresepna kana dunia, selamanya resep kana dunia Allah bendu. Lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta, ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia. Allah resepkeun jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia. Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia. Tak urang dek miceunan resep kana dunia teh mah hese jasa. Hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa, hayang ulah resep. Aya salah sahijina jelema guguru ka Ki Abu Bakar Syibli, alhamdulillah kuari geus tersepen kana dunianya. Neuleuh daon bae geus tersep. Jelema-jelema kumanana geus nu dianggap hiji bae Allah. Nafsu jeung setan geus diperangan. Mulai lazat ibadah aya. Allahu Akbar. Ngeunaheun ibadah. Beja kaki Abu Bakar Syibli. Kakarak datang doang geus kanyahoan. Sia geus ngeunaheun ibadah kan. Ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya. Karak diberet titik-titik mengarah kana wali. Ku siap perangan deui. Ku nyada di perangan, urusan dunia geus teu hayang, makhluk kitu keneh geus eueuh. Di jero hate makhluk teh hiji be Allah. Setan geus taluk kunyana ngan hiji doang nafsu birahi. Jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae. Resep bae tah. Jam sabaraha bae jana neuleuh tah subuh ceklak. Neuleuh pamajikan zuhur ceklak. Masyaallah neuleuh asar ceklak. Pamajikan saruana di beureunnya. Atuh geus. Eta doang je cek nyana. Ya anu sejen mah henteu. Bahkan lamun deuleu awewe sejen, ieu birahi ieu balik cenah ka iman nurutan Sayyidina Ali jasar wa ieu jero nama eta keneh. Itu lo kalayanan nu di luar, lamun deuleu nu di luar resep balik ka imah. Pamajikanna ge geus surti nyahoeun tas deuleu nu sejen pas ieu. Ya geus nya pago. Jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ieu cek cenah. Oh masalah. Da ieu doang ieu. Apakah ieu cek cenah jadi gangguan ieu? Akhirna manehanana langsung mau belati diasah heula. Wah hebat. Asup nyana bada subuh ka tempat cai. Dicekelan barang. Potong sia kuy. Sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh. Aturan baca Quran haju ngagelang-gelang pemajikan iya gara-gara namanya potong siapa wae nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya na nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep
ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji bae Allah hanya guru-guru sampai kangjeng Nabi eta mah wasilah hiji bae Allah ja aing can diangkat jadi wali ngeunah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanana aing sia ku aing bismillahirrahmanirrahim batur masjid kotoknya na masjid bobogaan pencit sia ku aing ieu nu ngaganggu ka aing begitu panehanana dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek maneh teh ciptaan aing dibere mata ceuli ai kudu ditusuk mah ceuli kudu sempringkeun bobogaan kudu sempringkeun atuh salah sebab tah nu aing mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat ai teh mah nu aing lamun ku sia datang ka dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge langsung dikiekeun di besok je aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu tah mah leuwihna ti aing tah mah tah keusi carekan aing dongeng eta eueuh ti dituan mah eueuh kok itu variasi dong ya Allah pan aing sieun wali mah pan nya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak nya ngadengekeun bae aing cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia dek rusak diri sia atuh salah ca teman aing lepaskeun teh besok lepaskeun kunyan jadi di jero WC di jero cai nya tapaku atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ti ieu mah eueuh iwati ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu muntayangkan nu bogana puntayangan nu bogana eta zakar sia teh nu aing bebeja tuh ka aing oh heuh jago si bebeja ka aing puntayangan poho tuh aya nu poho kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tadina mah ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyanggakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti ieu abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat langsung nyana mandi set bentuk wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun ta syahwat pamajikanna negor kako beda biasana lain kitu kakak sok ngomong tuh nah iya hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil mentayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang ieu bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah ieu nu bakal jadi siksa urang teh digawe urang aya kasalahan asa nang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho ka nu bogana urang salat asa nu urang boga ilmu asa nu urang ieu nu mantap kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana ku ari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdina ge nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol jadi aku ukhruj anil ilmi keluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika keluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli keluar maneh ti akal maneh lantaran cek Gusti Allah ilmu
lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing keluar sia tidinya karak menghadap ke aing mawa roh anu kakadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh na ge nu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh ieu mapan aya poswan aya beat ya Allah ku ari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti kana Innova hese hayang Fortuner budak aduh budak asa paeh dina hayang nih mah budak asa tah eta hayang ngaderet dina kolbu ngahalangan kana lazatna ibadah ya Allah ya Rabb tah Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia naonan ulah aya dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu laleutik kaya ning orai buaya maung rajana raja hewan aluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna taluk ku para aulia jadi kendaraan Syekh Mansur masa geus ngabeat maung teh di Lampung jadi kendaraan keur teu kitu lagi atuh teu butuh ieu ngan atuh mau ngahayang jadi kendaraan deui kumaha teh inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal Kiai teh orang Arab teh barang datang kadinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah orang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin orang Arab kaget kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wah teu ngamakmum teh orang Arab mah keun kiai orang Arab pase Allah beres pamit jana geus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat orenganan kan nyana ngadenge babacaanana teu paseh lah da kiai aya keneh kelemahanana sakitu pamit jana ba'da magrib begitu pamit leumpang tah pan baheula meruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8 hiji 82 masih ruyuk keneh musolana teh masih keneh aya kulah nu dihareup berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau kaget jana kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil Mama Khalil Ki Khalil tolong mun carak urang mah datang ka dieu aya ada apa ini mau hai maung dengekeun ieu nya awas ya mun teh indit ghairil maghdubi alaihim waladdallin indit sia indit orang Arab isinin orang Arab sampura sekarang itu kanyahoan berarti waladhdallin dan salah berarti kan aya di hatena katara tak kualima naon nu aya di jero hate teh kadeui cekas aduh hebat teh waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Ki Khalil kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab ilmu bae jadi hijab asa aing pang pikihna pang fuqahana asa aing pan nahwina asa aing pang bulagona asa aing dan asa aing kakarak mawa waladhdallin paseh bege ye aing sareng kitu kan waladhdallin wah eleh kabeh ku aing jauh jeung Gusti Allah eleh jeung waladhdallin ye tuh ikhlas gas isuk mah ganti waladhdallin kabeh atuh lain kitu tingkat keikhlasanana ulah dibabawa waktu salat
keur waktu salat mah ulah diwawa ka kiaian. Lamun urang mawa ka kiaian keur salat kiai jadi hijab. Abuyana ulah dibawa keur salat batu jadi hijab. Urang mamawa hamba sakumaha Kangjeng menghadap ka Gusti geus dijelaskeun subhanalladzi asra bi 'abdihi abdi henteu bi Muhammadin henteu bi nabi henteu bi rasulih abdi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila abdi sekedar hamba abdi mah lain kiai, sekedar hamba abdi mah lain buya, sekedar hamba abdi mah lain mama, sekedar hamba abdi mah lain camat, sekedar hamba abdi mah lain bupati, sekedar hamba abdi mah lain jenderal, sekedar hamba abdi mah lain bos, abdi mah hamba Gusti piceunan di luar masjid. Ketika dibawa ku urang ka hareup, awas aing mah jenderal kudu di hareup, teu meunang aya nu katoel noel jeung aing, awas ya. Prajurit lamun katoel jeung aing dibeslah sia ku aing. Temenang rakyat tembak supaya aboh Gusti Allah dek menghadap ka aing pan aing raja ning raja temenang mantak aya jelema datang ke masjid kiai begitu kiai datang ke masjid dek berjamaah balik deui kunaon sia mah balik deui kunaon aing pan kiai kok teu dijadikeun imam ye sial tuh budak teu kadeuleuh beureun ka kiaian aing poat teh budak aing dikuetan ngaji nahu segala rupa jasa na deui pangkiaian jual teh aing bang kunaon aing teh diangkat jadi imam goblok doang geus aing mah pepegatan jeung masjid deh gara-gara dibawa predikat ngahalangan berjamaah ngahalangan ka Allah ye urang yang mandak diuk bersama kieu ye dileungitkeun kan dilengitkeun kabeh ye ja aing mah sapira aing ja atuh aing mah lain polisi lain tentara atuh lain dileungitkeun ja emang lain sia mah lain kiai atuh emang lain tah lain dileungitkeun henteu kitu lantaran lah aing mah sapira aing geus lah geus bukan mah ka dieu mah sapira aing geus tah eta urang bisa ngahiji kieu teh lantaran nol coba nu lain nu henteu nol embung misah bae ngaji lagi embung aing embung campur kumaha sarusak kabeh ka ditu aing mah kan sugih teh hayang eta nu bantak bahaya ge wari aya babah sababaraha pejabat anu ngajina di mobil bae bagus ngan takaburna mah terus bae emang aing teh nyaho sabaraha pejabat di mobil bae ngadengekeun radio bae embung kadaeuleuh ku batur aing mah kajen kumaha ge takabur tolol sia ye parangsan aing teh nyaho meureunana ye awas ya itu membaur ngaji manu hese mah lain ilmiahna praktekna tah ngaleungitkeun kata kaburan jahe horegan ku batur aing dianggap itu komandan ku Gusti Allah memberi aing leuwihna tibatan prajurit ku batur aing dianggap kapten ku bawahan aing meureun cak Allah mah aing kapten neraka meureun buka baju aing merek ngahiji bae geus jeung jelema tah kitu kakarak eta karak jelema anu masih kene membatasi diri aing jeung batur beda ieu ayatna nu man takfatu wa bihajibahum diduruk tarangna kunaon memang make ngabahasakeun jibah tina jabatun jibah lantaran jelema teh di mana ngahasilkeun harta dagang misalna tani misalna bisnis misalna dan lain-lain sebagainya nu kumanehanana di teangan teh hasil sanggeus hasil kan bunga hate teh tina bunga hate naik marah mae kana beungeut nu pangmulyana dina beungeut nu pangbagusna dina beungeut adalah tarang nu mantak anu diistri ka tarang kitulah rahasia kuari orang sedih kadeuleuh sedihna kadeuleukan tina tarang mengkerut tarang asal anu datang assalamualaikum geus kadeuleuh bae mengkerut ieu budak kajian kumaha ge bingung ieu kajian kumaha lain deui mengkerut ieu na deui dirempel ya geus balik geus salaman emang sabaraha bulan teu kabayar ku kieu nyahoan bae tarang mengkerut den nusa salaman ka kula waalaikumsalam emang pemajikan kunaon gitu marah tanan pan kieu nyaho tarang tarang oh kadeuleuh emang tarang lain deui tah
Masya Allah. Deh, Maji Pendi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maji, emang tadi bayar? Pokoknya nyahuan baik, tarang, sarua, kadele, jadi bunga harta, karena hati, karena banget, marah mai, tarang nomor hiji. Mentak jelema lamun tadina bogoh ka hiji awewe, haju kuari dinyatakeun ku manehanana neng. Pada detik inilah saya akan menyatakan isi kandungan hatiku. Sejuta bintang di langit tapi satu yang bercahaya. Neng, asana eueuh deui nu kadedelekeun ku Akang Maywati neng. Ayeuna lah neng dek menyatakan terserah neng mandek narima datang teu. Ieu mah hanya membuka hatiku bahwa I love you. Masya Allah. Haram. Sebenarnya macak si neng teh atuh abdi ge keur nungguan ucapan kakak. Berbulan-bulan bertahun-tahun wau bae can dinyatakeun mah tuh neng ge sarua bae. Ternyata horenganan cinta neng mah ka Akang lebih daripada cinta Akang. Boh. Budak paharajas. Neng mantak kuru ge mikiran kakak bae. Ieu teh penting teu daek sareberang teu daek dahar. Eueuh deui nu kadadeukeun iwal ti kakak bae. Masyaallah. Cek manehanana. Abdi ge sami bae. Eta lain nu kunaon ieu mah deuk caritakeun beungeut coba ge beungeut lagi. Heran. Marah mai. Heheotan sorangan, kakeprok sorangan, nyanyi sorangan. Babaturan lagi bingung, babaturan jadi kieu ye. Di kunaon sih budak ye? Seserian sorangan. Nek naon ge ujlah ajle bae. Masyaallah. Sapoe dua poe tilu poe ditanya. Sia kunaon sih bangona beringas amat bangona ieu bunga amat aya naon? Tadele. Cinta telah terbalas. Ada banget. Ya Allah ya Rabb. Nah iya jelema dagang hasil bunga hate karena banget anu jadi ukuran nu mantak aya sinar beureum, sinar koneng, sinar biru, sinar hejo, sinar dan lain-lain sebagainya. Di ilmu thariqah bakal kadeule murid anu ngalaksanakeun aturan-aturan doktrin ti guru, sinarna bakal kadeule wayah naik apa henteuna dideuleu tina sinar wajah. Sebab naon? Sebab jana teh loba susumputan di hareupeun guru teh men ucing-ucingan. Okot jelema nu nyandung mah moal eureun men ucing-ucingan ngan buntutan doang. Engke bebeja ka kaler padahal ka kidul, bebeja ka kulon padahal ka wetan. Salilana jelema nu nyandung mah main ucing-ucingan. Jeung Allah sia ucing-ucingan, jeung manusia bisa jeung Allah sia ucing-ucingan. Jeung guru thariqah ge sarua bae leuwih nyahoeun manehanna nama ucing-ucingan sia jeung guru thariqah heueuh masalah ngan moal naik-naik bahkan turun nyahoeun di mana nyahoeun Allah mere neuleus sinar nu aya dina wajahna tata dina geus mulai rada marah mae kuari turun deui malah hideung kuari mah kok jadi hideung ieu budak ieu beungeut kadeule urang boga anak teh bisa ditanya bae nyaho bae urang. Beda jeung nu sok seserian teh tuh aya anak Haji Pendi mah seurina eueuh jelema ge seuri bae terus bae ieu balai kadeule urang anak urang boga masalah ieu tah fatukwa biha jibahu kunaon ieu nu disebutkeun junubuhum cangkeng jelema sugih mah biasana kapan lamun diuk teh hayang jeung nu sugih deui. Jelema aya mah biasana ngariung teh hayang jeung jelema aya deui. Ketika jelema sugih jelema aya pejabat lamun dideuketan ku jelema miskin nyana ngageser anu paheulana ngageser adalah cangkengna. Sebab naon? Sebab make baju anu rapi, anu bagus, anu mahal, embung katoel kudu susah. Cangkeng. Masyaallah karim. Mantak dinyatakeun dina Al-Qur'an fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Kadang-kadang indit kan aya jelema sugih bajuna ge mahal, parfumna ge sat-sat seungitna ambalaya.
pan iPad pun nang meuli di mingguan Masya Allah kan dipakai ku nya enak maya teu jahun nya ge merek naon bukan kalau meuli beceknya nah sabaraha teh ngahutang malah mah dipake aku mau panas-panas poe mah beda nah nyana keur diuk sorangan aya nu susah datang ka dina kagigireunana embung katoel indit nu ngajakan indit teh kolbu nu ti heula berangkat cangkengna sebab bajuna besi katoel ya Allah ya Rabb sok gerage geser deui embung katoel kudu susah mah komo kadelna Rudin mah masyaallah kan eta mah inget ka Abu Bakar Shibli deui bae waktu manehanana ti Mesir dekat Jidah ti Mesir dekat Jidah begitu ti Mesir dekat Jidah naik kapal pakaiana Rudin kan Abu Bakar Shibli berudin teh lain lalagaan Rudin tapi aya hiji jelema ningali ieu lain sembarangan jelema saha ieu teutepna rada beda asana kajen kumaha ge wali ieu cek jelema nyana Rudin di kapal teh kebeneran rame aya nu kaleungitan emas bos jeung perhiasan mutiara dina kantong anu katuduh eta jelema Rudin mah kos kitu bae katuduh bae jelema Rudin mah katuduh bae nah lantaran manehanana deuk ditewak sageus ditewak deuk dipeupeuh kuno tadi teh takut kaela ulah main satuduh-tuduhna emang aya naon mun cak urang kieu bapak di mana abdi di Baghdad cek mana deuk ka mana ieu abdi deuk ka Jidah deuk ka Mekah emang aya naon ieu bos ieu leungit tas di tasna aya emasan jeung aya mutiaraan aju ieu leungit nu dituduh anjeun masyaallah cek nya atuh kumaha henteu teu bisa cek nu sejen eueuh deui jelema pangsusana jeung pangrudina ieu biasana nu susah jeung Nurudin ieu nu sok malik tapi anjeun teu iya tuh teu kumaha mangan sakit ieu teh mau duit mau ongkos ge henteu kumaha mau tas henteu atuh nu aya bae di awak mun kula bener-bener malik atuh lamun henteu atuh dimanja kula teu mawan naon tatap ieu langsung nyana ka sisi setelah ka sisi nyana ngangkat leungeun deuleu langit terus tungkul deui kana teu cai tanggah deui ka langit tungkul deui mulai daratang lauk ditonton ku kabehan ku ari sing alhajrot lauk teh mawa mutiara kabeh dina sungutna jeung mawa emas mau mutiara kabeh jeung mawa emas cokotan kumaha cet mus loba sakieu mana tadi nu leungitna cukup henteu sakieu kicep-kicep nya kieu bae wabehan kitu kicep dah dibalangkeun tah cek manehna jadi ngaluncat nya kana laut leumpang di luhur laut plak sa wabeh jelema di kapal kaget saha eta jelema istimewa amat nah iyalah keistimewaan Abu Bakar Shibli datanglah ke Jidah geus datang ke Jidah terus ke Mekah datang ke Mekah manehanana kapanggih jeung sababaraha jelema nu dongeng eta teh kacaritakeun ka Mekah ditanyakeun Abu Bakar kok bisa kos kitu kunaon jelema kabeh ge bisa kos kitu asal ulah hayang ieu nu mawa ngahalangan teh hayang teh bahaya ulah hayang jelema loba nu marere emas marere nanaon embung Abu Bakar teh embung lantaran tenar di barere bae embung hajina mbak diteundeun bae di dinya aya selesai nyana dek balik langsung ngagalitan saenggeus digali dek dikadinya kan cek pemikirannya lamun digali mah ieu dikubur bakal ditareangan ku jelema malah geus di mana manggih kali akhirnya balik ke Baghdad di Baghdad dibalang-balangkeun ku nyana ka Sungai Tigris kaduluan ku masyarakat kabeh aya nu wanita kiai mama atuh mending bagikeun bae ka masyarakat daripada dialung-alungkeun ka kali nya mama ge atuh pan teu mama teh kieu baheula nu ngahalangan wusul ilallah teh emas jeung mutiara ku ari lamun dibagikeun nyana mapan eta masih jauh ka Allah mun dibere ieu tuh leuwih jauh sarua jeung mere racun mama
nu mantap balik dibalang-balangkeun bae abeh jana ulah resep sakumaha ulah resepna mama oh ai kitu makanan geus balangkeun bae daripada jadi racun di dahar jadi racun geus ulah dibalangkeun ka sungai kabeh kabeh tenang salat ngeunaheun sakenna teu bogana naon urang mah beda lamun bogana naon ngeunaheun bohong eta bohong sebenarnya macam anu mantak dagang supaya ngeunaheun we cenah salat bolsero oh ya Allah karim masya Allah no wa zuhuruhum jeung tonggong nu mantak dibahasakeun tonggong lantaran jelema teh di mana-mana geus bogana naon eta teh jadi kebanggaan ai bangga teh biasana tulak cangkeng teh ayana ditonggong dicangkeng jeung bebeleberan teh kumaha kekuatan tonggongna jadi kebanggaan tonggong teh sebab jadi kekuatan nu mentak dijelaskeun dina Al-Qur'an padahal mah lain nu tilu ieu sakabeh awak disiksa hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kudu simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anu kumaneh disimpen li anfusikum jang kepentingan maneh waktu di dunia duit disimpen jang maneh waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia besi disimpen jang kepentingan maneh berbagai harta-harta jang kepentingan maneh tidak pernah mentolerir urusan agama zakat teh dikaluarkeun ku maneh hak-hak fakir miskin teh dikaluarkeun ku maneh aya sekitarna syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren madrasah teu pernah ditolerir ku maneh nah iyalah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum warima kadoku sop icip-icip ku maneh ma kuntum taknizun ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan tah wari babales masyaallah inggis urang digeuning ayat inggis anu dimimitian nama kuruban jeung kurohi pendeta jeung ku Yahudi eta mah namakan geus jelas lantaran kufar wa yasuduna an sabilillah teh geus jelas tapi horenganan mukminin geus sarua karakterna mah sarua jeung Yahudi jeung Nasrani dina pada ngumpulkeun harta cinta harta anu bahkan wala yunfikunha fi sabilillah nah ieu kabehan teu saha simpenan harta di dunia anu disimpen jang kepentingan dirina teu pernah mentolerir ka sekitarna leuwih zakatna teu pernah iyalah katukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun rasakeun ku anjeun harta simpenan nu kuar jadi siksa yeuh babalesna masyaallah entok sing hade urang tani hasil tanina hitung di mana nisab kaluarkeun zakatna jeung diniatan ulah jang kepentingan pribadi kitu kene urang dagang di mana-mana tijara urang geus nisab kaluarkeun zakatna jeung ulah niat jang babanda jang pribadi engke ku Gusti Allah bakal dicoba urang jadi kiai urang jadi pedagang urang jadi petani aya harta di imah urang engke bakal ngalabring nu menta-menta nangagerakeun saha nangagerakeun Allah sebagai hadiah ti Gusti Allah. Namun orang maka persaban keneh bae komo si eta mah bedakeun ka pamajikanna kitu ka haji heuh nya ngabohongnya teu mere ngan sabaraha tikal coba hayu ye masyaallah boro-boro batur anakna ge minta modal punyana dicarekan neangan sia modal sorangan abah ge bae teu dimodalan ye aya hayang sugih neangan sorangan anakna ke nyeri hate bedak imah bapakku diteluh kos kieu iya ulah boga niatan jang sorangan ieu tah hadza
ma kanastum li anfusikum. Ye siksa teh ternyata harta anu kumaneh disimpen jang kepentingan maneh baheula waktu di dunia. Kuari ieu teh anu nyiksa maneh harta maneh kabelah dia nama ditafsiran ku kabehan ku ahli tasawuf. Ieu baju anu ngagarantung nu teu pernah dipake datang ke paeh urang teu pernah dibikeun engke bakal jadi istrikaan. Eta samping-samping anu numpuk teu pernah dipake kurang teh. Nah ieu simpenan sekali-sekali doang dipakena teh hajatan dan lain sebagainya. Ieu bakal dibentukeun istrika diistrikakeun dan lain-lain sebagainya. Ieu terutama kaum Hawa. Awewe mah geus pohara jasa anu ngaran sempak aya meureun sakintaleun mah. Anu ngaran eta teh anu parang ditutup ieu naon ngaranna? Naon ngaranna? Sia mah nyaho bae, jau kaulinan sia meureunana. Aing mah bahan embung nyebutkeun sebenarnya mah aing ge nyaho. Tapi kaulinan sia nu ngomong tah. Allah doaku. Ambalayah nu ngaran jilbab, nu ngaran tiung, nu ngaran samping, nu ngaran baju. Anu henteu diputer sabulan sakali acan baca ayat ieu hadza tah ieu androk hadza tah ieu kutang hadza tah ieu jilbab maka nastum anu kumaneh disimpen baheula tilok dipake dian pusikun jang kepentingan maneh distrikakeun ge. Makanya ngaji pendek mau jasna loba atuh geus sedeng ieu mah istrika ku jas bae ge geus apa namanya ngaluntung tinggal ngaluntung. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Masyaallah karim. Geus kulantaran urang mah tuh meureun nu mere. Kadang-kadang meureunana nu kudu dibeli-beli. Oh masalah. Dek dipake dek henteu. Nah kadituna dibagikeun, bagikeun. Ulah boga niatan li anfusikum masalah. Sanajan aya keneh di dieu teh aya 10 keneh, aya 20 keneh. Oh iya keneh. Lain jang aing jang bagikeun ke nu mana nu pantes dibere. Tuh masalah teh mah kos kitu mah. Nah, kulata sia. Disetrum sia ke. Nah, aing bebeja ka malaikat teh ge. Zabaniah tah pangheulana setrum habak. Awida'an nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca deui lah tah kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal. Al-sadaqah mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada Kangjeng nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa, Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mending ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula. Kiai, bagaimana cara tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi. Biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh ke sini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Serinana. Jadi babari orang atuh, nu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah, yuk coba. Tadi ome ulah waka di galak-galak ulah.
nyaho bae titah ka dieu jauh algola atawa ngomong kieu nya caki Zaid deh heuy nabi urang mah horeng kulitna hideung murtad sia teh sambarangan sia emang orang berbas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin hai nabi urang mah jalain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya di nabi salian kangge nabi urang hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama nabi eueuh deui pangkat nu pangluhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buatu mamuktasabun autuna lurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi da bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngasap pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh hesena ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Qusyairi terus Bladi Tunato Kadirna Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah mah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate nit hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena geus jelas nabi mah teu bisa dikasap nu endeuh ge dikasap pangkat wali pek ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji be Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya pansa ulah aya kijang ulaya serwiti di jero hate ulaya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepeng bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah eueuh cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisa salah burung teh azan gede jaheung set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deui dina kursi nundutan liwat saja encan ka masjid kene bae atau kamu sholat endah neuleun motor kudu digosokan heula motor majikanna ka lain geus soreng ke jika karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deh cek pamajikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene pamajikanna mah bagus teh ngelingan bae deureus
deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae keheula cenah angel keneh ieu keheula sakedeung deui jadi salakina kadinya deui mana tuh nonton TV keneh we sakedeung deui ieu tah teranggeus sakeuna teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicina nu kos kitu na hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah tah mah kiai tah boloon bin tolol bin goblok tah mah naonan kitu anak tuh kan utar atur nu kari itu lain hayung micenan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu mantak urang dizarahan ge Syekh Hasnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantak urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kukumaha ge hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mantak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis teh kukula diusulkeun boboh geus wauh jasa burungnya nama teh usal-usul Gade nu boga maksud ka dieu make amplop nulis make amplop sian amplopna geus teh mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadain nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan ngan teu ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu babo tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo lalaga bae keke cenah indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep jelema ngaku karomah sia koe ditanggap ieu coba kos kumaha ieu karomah ayo coba keke nya ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon tuh masyaallah cenah teu teurak dikadek batu ge teu teurak dikadek cenah bisa hiber manuk ya bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadel kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad
lain murtad kafir awasabahu atawa nyarekanan ka nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng nabi nganggap hina ka Kangjeng nabi atawa kangaran Kangjeng nabi ngaran Kangjeng nabi teh Muhammad ngaran Kangjeng nabi teh Ahmad ngaran Kangjeng nabi teh Yasin ngaran Kangjeng nabi teh Toha ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng nabi nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian kurang dikieu-kieu terus kurang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin terus jabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna talar ku urang Asmaul Husna abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang Asmaul Husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu ngan deres tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus bae ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk kurang Asmaul Husna ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna lamun geus gaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mandak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel mang keur nyekelna nyekel Allah deurus teh bakitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu itu pakai bahaya gaji ka dia sebab Allah kan geus can usimma ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu
nu penting mah geus bener murtad eta geus kitu salat teuing jangan salat gitu bala bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana parentah Allah nganggap mangpaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sing ada urang ge osok ngomong ngabatur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih jeuh sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun parentah Allah lah cek kada teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya mah teu percaya ka aya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujmana la subut ya anu geus mujba ijma kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajen teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i mah nunjuk doang ge Tuan ulah bingung-bingung eta mah makhluk ya mah makhluk jangan bari nunjuk kieu salamet kiai gempar kabeh sa Baghdad wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar cek jana anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetap baik kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah tiba lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang
gila mana aya belah mana teh geus malih bejakeun aya belah pokokna tah panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cak raja lain Quran bae nu ngaran Zabur Injil Taurat Quran eta hadis makhluk hadis apakah kodim Syafi'i cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya ceknya nunjuk deui bae Quran tuh dikieu-kieu punya wabeh Taurat dikieu-kieu Zabur Injil nah iya nu opat eta makhluk ceknya tuh saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri mah oh bener tuh tinggal raja bae wah iya bagus sakana berarti teh kan selamat Imam Syafi'i mah mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Tuan kula mah hayang nonton nih kula malah hayang ka surga di surga mah ini ceurik kan ini ngahing-hing bae kadengeun ku Siti Aisyah Siti Aisyah geri basak kunaon Aisyah mana ceurik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula merasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah eta kan karena lalagaan tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan ulah sok hajug bohong maninggeus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik ohara jasa jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk biasa kurang tengah dengekeun eta jet guyonan tiga sehingga mun ditanya itu tadi ngaji naon wallahu a'lam aing mah asa di mana mata ngaji cek nya teh asa di alam mana meureun emang gonna kerek aing tiba lagi kan aya guyon ngan ulah diseja-seja namun diseja-seja cilaka atuh geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi ge atuh guyon sangeus Kangjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taekeun ka anak onta geus menang si eta tuan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu tuh kontak bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cek teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta ngaranna ngalalagaan mah eta kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentak ngahiji jeung Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaanna cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus teh rumah tangga kitu atuh wayahna bae wayah ditoel-toel atuh ku urang wayah dilangketek-langketek atuh wayah di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu pajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah
Haju saha nu menang meretan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranakan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang moal aya satu kelak menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang heuh kula menang cek Siti Aisyah kuna teh ngabungakeun hatung geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak tuh itu karena lalagaan menang saminggu teh tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka mana teh eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah kari eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marahan dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula lagi aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinya piring dikitukeun kana rot naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ya kan gitu datang deh kalinya mana tuan seunu tadi dada cek gina Siti Aisyah seuri bae eta di dada seunu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gina teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Kang cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu kunya wah bae jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek cenah bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja heuh makhluk deui bener geus salamat baneh geus tinggal kiai bae bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek cenah make otak Masya Allah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek dia nanti kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hese mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lalampahan ke gereja kede anteupeun heulanan ke urang bakal kapanggih geura motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi nu manta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah
geus poharanya tinggal ningkatkeun eusikna doang. Nu katalar Quran lain lalagaan. Tuh, datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku ari. Nu katalar Quran di penjara. Teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah. Geus kos kitu bae di negara urang. Awistakhafa bisunnatin latawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu thalathah kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu ieu tas daharna dilamotan kitulah keayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh. Nah kemudian mantas digunakeun dilamotan. Nah iyalah sunnah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul gitu. Ngomongnya laisa bi adabin, laisa adab bi adab. Kos itu mah lain adab ceknya. Emang kunaon? Atuh hiji ngadaharna korma lain sangu. Lamun nya dahar sangu moal ku tilu. Geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah. Murtad eta kos kitu. Sing ada sunah Nabi. Ulah sok make dihela-hela. Teh mah teu ngadahar pan korma, di urang mah pan sangu. Teh mah lain adab teh mah. Lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu atuh moal bisa teh mah. Nges lain adab teh mah teu percaya kurang mah eta kos kitu adab teh mah situasi bae. Murtad. Lain saya tik tak ngomong gitu. Sing ada ulah gogoyon. Endek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul. Siapa nu nuturkeun sunah? Duh, can bisa cek yana. Molos bae ka dieu tah. Teu murtad teh mah kos itu menyadar ngaranna nyadar. Teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah. Geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh. Mantap. Baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket. Jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan. Geuna. Kurang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan. Beuh budak kore mah teh nyawa ka tongsan. Asal geus dibere tongsan mah geus sangheuk daharna kita. Teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae. Bear. Nah, lamun geus pare bulu mantep jasa. Bagolo mun ku ari mangeunahkeun. Geus tah nikmat tilu bisa sangu ge diemple-emple tilu tuh. Nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna? Bulog, eta pemerintah zalim. Sebab teu bisa make tilu kan? Ya, ieu pamarentah jahanam ye. Nah, urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa. Wah, raja blon ye raja ye. Geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kangjeng Rasul gara-gara sia mere bulog ka aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae endeuh ge aing geunah sia teu geunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak. Ya Allah ya Rabbi. Awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng karena sunnah Kangjeng. Ngemantak kula pernah didebat satu ketika, kula muludan mau diceritakan di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak, terus tidak muludan teh nyaritakeun sunnah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riyad be gitu. Eta ta pernah muludan dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajan kumaha ge ja ulah sambatkan nya ya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona mah. Terus nyaritakeun jubah enggak usah
ini Indonesia, nggak usah pakai jubah-jubah, itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah, pakai safari lah, nggak usah Arab-Araban, kita bukan orang Arab. 2 poin gue bisa, gak ada turun sia. Pulang panas jasa pula yuk. Ger ngora, gus kebal tau ger ngora, kalau ente. Turun nyana kukula disambut, langsung sasalaman, langsung dipeluk kukula. Sini, duduknya sini. Sini, nyana geus lain deui. Geus lain deui, sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung kukula ditanya, di forum harita. Nus ditahdarkeun nanti dulu, setelah dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana? Muruan terus, dalilnya apa? Terus ada untuk dalil-dalil. Wah, muringis nyana. Lah sambarangan, murtad sia. Kukula digitukeun, nyana marah. Enak aja ngemurtadin saya. Lu murtad. Gitukeun nyana. Atuh kula ge make hizib kituna. Boh. Hampir ngejengkang nyana. Mentah hampura, rita kene mentah hampura. Masya Allah, mun teu mentah hampura awas ya kuai. Ditelus ya kuai. Saya mau belajar bener bet. Untung. Pernah terjadi tak Kiai, teu daek-daek deui nyana asal aya kula bembung aing mah ngaji jeung Ki Ucin cekep. Bong ya kena asal nyana diondang ka dieu, aya Ki Ucin teu? Henteu kajeun, mun aya Ki Ucin bong cek kena aing. Tapi satu ketika nyana datanglah ka imah diajak ku Kiai Sejen menta hampura. Alhamdulillah, aya ilmuan mah gampang bae. Nyana ge ngaragap salah teh mah egona doang. Alhamdulillah. Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kuring kumaha teh mah hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskeun dirad ku nyana aingna aya keneh moal balik aing mah. Datang ka subuh sia tungguan ku aing sia. Ai keur ngora mah kitu kudu teu. Ayo. At-tawakkil. Gallim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan sunah Nabi Gallim azbarak. Sunah Nabi potongan kuku pakai kemis. Motongan kuku teh pakai kemis, pakai Jumat, eta motongan kuku mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula, curug katuhu kadieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh moal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karung naga jeung kuku mah ge moal untung pas salasa mau usah pake ngeuretan kuku sial pae kemis pae Jumat mun pae kemis sapoe mun pae Jumat isuk-isuk geus kuku kemudian kumis janggot rapihan kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi gallim azbarak fa innahu sunnatun cek aya jelema ngomong tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan moal aing mah moal dikeretan sanajan sunnah moal aing moal keretan kuku murtad berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunnah Kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing moal keretan sanajan eta sunnah moal ulah ngomong kos kitu moal wakalan lah geus cukup henteu teu murtad kos kitu mah kunaon emang moal waka henteu moal bae moal wakalan henteu naon lain kira keretan itu sunnah kajenting ngelanan moal bae heula henteu masalah ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajen henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da
bareng ditanya Kiai kok panjang kuku Kiai cenah Kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dia tadeuy Kiai blon iya ngomong kos gitu teh sembarangan moal kula mah la af'alu in kana sunnatan moal motongan kula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun kangaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunah nabi nganggap ka sunah nabi ngalecehkeun ka sunah nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik masih loba keneh ke lalaunan abeh tenget supaya orang bisa merubah ucap orang abeh orang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam.